manut teu ngaji mah teu masantren moal nyaho cak kalau moal nyaho cangkilan dokter Andes ngadu jeung aing bocana so amat da kiai emang aing mah so jeung dokter Andes mah tapi dokter Andes nu teu ngaji ya nu ngaji mah nyahoun nya ngan teu etik jasa saja dokter Andes nu ngaji nyaho ka kalimah acan teu nyahoun ka kalimah acan ini kumaha ngahatikeun Al-Qur'an atuh nah ieu deuk sok-sokan ngabongkar hukum tina Al-Qur'an mendak lamun datang ka kula neuk nyaritakeun hukum mawa ka hukum dilutat-letotkeun ku aing kalimahna lamun geus teu bisa cek tampiling sa ku aing neuk nyokot hukum dina Al-Qur'an tampiling heula ku aing sia sok-sokan tuh lamun bisa lumpat aing Masyaallah sebelah sok langsung Al-Qur'an bae mendak mun aya Muhammadiyah kayu maing ge masalah ayat tah hiji urang Karawang teh ngabejaannya anti muludan anti haul mawa kitab ka aing inget bae mah beungeut teh mun aya dicabok wae aing inget aing mah duaan bebeja cak yana kula di kampung sawah Karawang kuari cicing di mana di perumahan ieu kula men nyanggakeun kitab tanya heula ku kula kitab naon ieu tak kitabna di dinya iya berarti deuk haul ieu nya ngarad haul ngaji di mana mah Pak ngaji di mana cicing di mana awas gua coba-coba pamitan ngan teu ngising doang nya di dinya inget bae pokona asal aya ka imah aing deui asal ulah dicukur bae kumisna nya sabok sia ku aing dan kaburu katanya sia ku aing aing gerget bae harnes bae awas ya coba-coba ngembangkeun di Tangerang sia ku aing geteluh sia ku aing aduh cenah kieu boga telu amit awas ya kuat bisa wari aya deui nu ngaku nabi di Bayur tah geus aya deui bae ku nabi di Bayur jore amat nabi urang Bayur nabi urang Bayur ayo mari aya nu bebeja ka kula teh aya nu ngaku nabi cenah di Bayur kumahakeun ge antepkeun ajo antepkeun bae malah undang masyarakat ajo rasul ku urang rasul coba ceramah asal salah be surakan atuh ku urang weh teu beres sak urang teh kebel-kebel gebruskeun ka Cisadane habak di Bayur ngaku nabi ya Allah mendak wayahna ka masyarakat kuari lobakeun ngaji di lembur masing-masing lantaran ieu nabi lain di Mekah bae horenganan di Bayur ge aya horengan masyaallah karim geus puguh Ahmadiyah aya col teh di Bayur aya nabi aya nyeuleuh eta beungeutna nabi kasetan teh sih mun jore nabi jore jadi bahasa lagi nabi teu kasep mantak lamun teu kasep geus jotos apa nya abis jore kos gitu deuleu irungna mancung teu atuh ban urang dipimpin ku nabi jore teu betah tuh menyae nabi hideung masyaallah padahi nabi mah ti mimiti geus puguh akhlak nama ieu sosok nage kudu pikaresepkeun urang bae urang lempang jeung jelema nu ganteng gagah bangga aya satu kebanggaan coba lamun urang lempang jeung jelema kunyin sanajan sugih teu bangga jaing mah atuh kunyin kitu boro-boro gelut ieu mah disintrek ge podar ieu budak mun nabi pan nabi mah dikembangkeun agama perangkan ka dituna masyaallah di Bayur aya nu ngaku nabi tapi asli nama urang Brebes urang Jawa lain urang nah nu jelas mah ngaraji sing ade bejakeun anak urang incu mentak hayo muludan sabulan mulud ngan muludana bejakeun riwayat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeh teu kaliru ieu mah muludan nyaritakeun ampok ai Kangjeng Nabi na teu disinggung-singgung jadi budak teh nyahoeun geus bejakeun wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqa wa khuluqan zati wa sifatin saniyah marbu'al qamati abyadallahu ni musyarraban bi humrah dan selanjutnya geus sepak terjang Kangjeng Nabi keistimewaan Kangjeng Nabi geus berarti budak teh hebat Nabi urang teh bejakeun lahirna di Mekah, diutus di Mekah, engke ngalih terus ke Madinah, pupus di Madinah. Jeung deui ca Kangjeng Nabi la nabi ya ba'di, deui nabi sabada kaula. Bejakeun geus budak ge. Budak, deui nabi sia, cak kiai ge.
Kiai nu mana, kiai nu itu, entunya mah tuh ngabejakeun abi, ngabejakeun amplop doang. Budak leutik ge jauh. Budak leutik. Dis budak-budak masuk kadege budak we. Sia teh di mana? Muludan. Teh di mana di anu, nyaritakeun teh kiaina. Non, takun kos gitu naon, kapal perang sama kapal perang. Udah ditanggap bae tah. Itu mah bagus ya kiaina nyaritakeun Kangjeng Nabi. Kos kumaha teh Kangjeng Nabi? Eueuh di urang mah. Kos urang. Oh, henteu ceukna teh. Asep Nabi mah. Ieu jore. Budak ge nyaho. Jadi saya lamun aya Nabi jore percaya henteu. Nah, mantap ge coba ieu nu dibayur coba Asep. Ulah kakak nu kolot ieu ka budak we, sa Nabi lain. Itu lain jakena. Kunaon? Ceulina pitet. Jajan budak muludan aya budak-budak mulud ieu mah lain si kolotna. Kolotna bagi berkat budak teu balik tah. Balik. Balik atungtungna mah budak balik kolot nundutan. Puguh banget tuh. Budak aya budak gedegeun caritaan. Jadi supaya nyaho keur mangaji unggal poe henteu jalain santri mingguan ge henteu satahun sakali memperkenalkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal geus beak bulan Maulud geus ulah tuh ka dituna ulah muludan malulu bab bulan Maulud lah muludan teh abeh budak kadidik bulan Mauludnya muludan aya mah budak ke ieu mah muludan di mana di emang goring mulud keneh budak ke nyarita ke muludnya lain bulan Maulud di muludan teu ngadidik kan tuh supaya ngadidik jero bulan Maulud beurang peuting subuh lo asar magrib. Nah iyalah jelema nu panggoreng-goreng nama siksaanana nu dijelaskeun di dieu tambahan dilanjutkeun aya mah uraian bahasa Gusti Allah dina lapan minhum nurujuna kana man ieu teh ngaraksa makna man lantaran man mah min syagil umum man mawa al-tusawi mazukir umum geus bisa saurang duaan tiluan jeung saja banyak wa bima gobla jeung lapad nu samemeh nama ieu samemeh man mah ngaraksa lafazna saha eta man teh Yahudi aya deui ngajelaskeun masalah abadat tauhuta eta macana bisa didomahkeun bakna ieu mah carita maca doang bisa abudat taguti didapatkeun ka dina sebab lamun abud mah isim lain fiil lamun wa abadat taguta atuh meureunanan abadana fiil tagutana jadi maf'ul bi tapi lamun geus abud eta berarti isimna isim jamak didapatkeun kana tagut dibacana meunang wa ja'ala minhumul qiradata wa abudat taguti atuh teu naon keur carita macam bahkan lapan abdun mayyi bisa 12 bahkan Imam Faruraji nyaritakeun bisa 16 bahkan nu sejen mah bisa nyaritakeun 18 macana teh menang abud menang ubud menang ibad menang abad menang ubad menang abadun menang ubadun menang abadatun menang ibadun panjang tama caritaanana mantap mun hayang nyaho mah mararondok atuh sararia untuk mondok mah moal bisa maca doang ge maca di dieu ge dijelaskeun seetik doang tina abadat teh cenah cek Imam Jalal menang dibaca abud bahkan lamun kurang dijelaskeun deui mah atuh lain abud bae macana menang abadah menang ibad menang ubad menang ubadun menang ubadun menang abadatun atuh kan itu panjang lapan abdun mah bisa gina ubadun dan lain sebagainya dijelaskeun dina alfiyah ge geus meunang 12 lamun imam-imam nu sejen ngameunangkeun 18 tah nyaritakeun abdun ge meunang dibaca 12 moal mah hisab bulan mantap kula dianggap enteng ngaji teh ya Allah ku berat-beratna nundutan berat
Iya mah kan sekelumit doang Imam Jalal mah padu menang doang lah sakena teh mah haeuanan cek dijelaskeun nama manggawe cenah kudu mararaca ngan lamun geus bisa hiji beta menang dirobah berarti lain dirobah artina kemenangan tina abada fiil jadi abud berarti isim mun geus caritakeun isim masya Allah tuh loba jasa isim mah tina abdun mah loba jasa jadi 12 lini mah isim jadi isim sulasi mapan loba palun paal pail paul pilun piil pial piul pulun pul paal poil oh kan kos gitu teh dah santri mah di luar kepala apa gitu pasun paros abid aldud imun ibil ima dilebuk kuplun unum surod duil jadi kudu di luar kepala cak santri pugu di luar kepala kabeh hiji-hiji acan aduh tak pakai lalagan sama budak santri mah alfiah mah kos gitu jadi lamun manggih bahasa kos gitu teh menang kieu dicontohan ti dituna geus lamun palsun wajan paklun abdun palsun paros abadun tuh palsun paros kabidun abidun bisa kos gitu palsun paros kabid adudun abudun bisa tuh adudun abud bisa palsun paros kabid adud ilmun bisa ibdun ibilun ibidun hibukun piulun tuh nganu ulah cenah wajan piul lantaran piul mah tina kasrah kana dau mah berat teh cak urang Arab berat ge cak urang Cikupa mah henteu mun urang Arab tina piul tina kasrah kana dau mah ulah tapi cak urang Cikupa mah henteu jadi Sunda mah loba buktina mana irung tuh ti kasrah ka dau mah irung oh irus atuh loba di Sunda mah irus hitut atuh Sunda jeung Arab atuh lain deui nya tah eta lah dicaritakeun lah dina kitab Alfiah babari kos kitu mah ilun hibuk inabun ibadun hibukun inab hibuk kiplun kuplun puklun ubdun atuh bisa unukun ubudun tuh bisa unukun nya kuplun unuk surodun ubadun duilun ubidun atuh bisa saya tak bahkan ditambahan deui abadun ibadun jama geus men jama geus ka dituna ubadun nusorun ubadun nasoratun abadatun ayo mata kece masuk aya Muhammadiyah ku aing mah di abdun mah heulanan ditanya heula ku aing mah bisa sabaraha wajah geus moal ka hukum aing mah heula yang ngaji di mana heulanan mun teu bisa dibebaskeun di ampang aing sia ku aing baca teh artinya hese lamun teu ngaji mah tapi lamun ngaji babari atuh geus diaji mah jaya rumus-rumusna mantak asal geus ngaji alfiah aya tah di lembur pondok mah lantaran teu bisa-bisa alfiah anak we ngaranan alfiah emang kunaon dengan aing baheula ngaji teu bisa-bisa anak-anak atulah ngaran alfiah tapi bagus bae mengenang kabodohannya na bae Masya Allah. Iya cerita macam bongan Imam Jalal nyaritakeun geus kukula dijelaskeun abeh pikiran-pikiran para ustad para kiai teh oh kos kitu orangana lain ieu bae asal geus meneropong kana isim tuh isim sulasi encan ke isim rubai ieu keur carita isim sulasi bisa ka dieu mantak dijelaskeun di dieu wa fi qiraatin bi dhammi ba'i abud wa idopatihi atuh geus lamun idopat mah khususiat isim geus macana wa abudat tawuti geus isim lagi isim jama aya isim jama aya isim jama mah mufradan disebutna jama pedah bermakna loba ai jama mah ke aya mufradan ke jamakna jama naon takrif namun jama taksir kumaha beda jeung isim jama nah kitulah dak wa nasbu dinasabkeun macana abdun diatapkeun kana qiradah bongan tadi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira geus kadieu ge wa abada atawa wa abudak tawuti